Sanggalnya wamin hajeng eta tetep tina sawarehna itu syafaat. Syafaatuhu ari syafaatna Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pirob idarojatin atau pirob idarojati unasin dina ngaluhurkeun pirang-pirang darajat pirang-pirang manusia fil jannati di sawarga. Jadi aya syafaat keur ahli sawarga nu tadi nama misalnya teh kelas hiji surgana teh ditaekeun ayeuna mah jadi kelas anu luhur gitu. Terus nawamin hajeng eta tetep tina sawarehna syafaat syafaatuhu ari syafaatna Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pitah pipil azabi tina ngentengkeun siksaan an ba'dil kafirina ti sawarehna pirang-pirang jalma kafir kaamihi saperti mangna Kanjeng Nabi Abi Thalibin tegasna Abi Thalib alal qauli netepan kana hiji pendapat bi annallaha kana sanyana Gusti Allah lam yuhyihu henteu ngahirupkeun ka itu Abi Thalib lil imani netepan kana iman bihi ka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waladi jeung ari anu yuhibbu dipikaresep ala baitin nabi ka kulawargina atau ka ahli baitna Kanjeng Nabi yaqulu eta ngucap bi annallaha kana sanyana Gusti Allah ahyahu eta ngahirupkeun Gusti Allah ka itu Abi Thalib wa amana sareng imankeun itu Abi Thalib bihi sallallahu alaihi wasallam ka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu sareng ari Gusti Allah qadirun eta anu maha kawasa ala kulli syai'in netepan kana sakabeh perkara. Dakarohu nyebutkeun kana itu katerangan sa al-Bajuri al-Imam Ibrahim al-Bajuri. Jadi aya siksaon syafaat Kanjeng Nabi pikeun ngentengkeun siksaan ka sawarehna jalma-jalma anu kafir. Salah siji contona cenah saperti emangna Abi Thalib eta ge numutkeun pendapat anu memang Abi Thalib teh aya di neraka gitu nya. Karena aya di hiji pendapat da Abi Thalib mah henteu di neraka karena cenah dihirupkeun deui ku Gusti Allah Subhanahu wa taala gitu nya. Ahyahu wa amana bihi. Terus ngimankeun ka Kanjeng Nabi oge non nya iman ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi lamun misalnya iman ka Kanjeng Nabi berarti kan henteu di neraka gitu kan ieu mah cek pendapat anu berpendapat bahwa paman Kanjeng Nabi teh di neraka. Tapi da di neraka nage saurna ngengkeun syafaat Kanjeng Nabi nyaeta dientengkeun gitu. Wa min hajeng eta tetep tina sawarehna syafaat Kanjeng Nabi syafaatuhu ari syafaatna Kanjeng Nabi pijamaatin dina golongan min sulaha i ummatihi ti pirang-pirang jalma anu saleh ti umatna litaja waja kana ngahampura anhum kamaranehna ala taksirihim kana lalaworana maranehna fit taati dina taat. Wa min hajeng eta tetep tina syafaatna Kanjeng Nabi syafaatuhu ari syafaatna Kanjeng Nabi piat palil musyrikina ti pirang-pirang budak leutikna pirang-pirang jalma musyrik an layu adiba an layu azibu kana yen henteu nyiksa atau an la yu'adzabu gitu nya kana yen henteu disiksa maranehna
an la yu'adzabu kana yen teu disiksa maranehna. Zakarahu nyebutkeun kana itu keterangan sah Abdus Salam al Imam Abdus Salam. Jadi budak leutik na anu jalma musyrik itu nu maot eta ngengkeun syafaat ti Kanjeng Nabi. Non syafaatna teh teu disiksa gitu, teu diturutkeun ka kolot-kolotna gitu. Wa min hajeng eta tetep tina syafaatna Kanjeng Nabi sapaatuhu ari sapaatna Kanjeng Nabi pitah pipi dina ngentengkeun min azabiman tina siksana hiji jalma fil qabro ini dina jero kuburan duanana allazaini anu aya duanana marro tos ngaliwat bihima ka itu duanana sahaan nabiyu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi aya hadis nu nyaritakeun dua kuburan anu keur disiksa cenah kitu nya cek Kanjeng Nabi teh ye cenah anu di kuburanna keur disiksa. Kalangkungan ku Kanjeng Nabi teh dua kuburan eta teh. Tuluy kumaha dihampuran dientengkeun dieureunkeun gitu nya. Siksa kuburna teh ku pedah naon? Ngaliwat Kanjeng Nabi ka dinya. Ngaliwat ka dinya aya dinungkeun dinu keterangan hadis dua kuburan jalma anu keur disiksa mun ngan ngalangkung ka dinya Kanjeng Nabi teh. Kumaha eta jalma ku berkahna Kanjeng Nabi ngaliwat kitu nya ngalangkung ka eta dua pakuburan dihampura. Tah eta termasuk bentuk syafaat ti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuluena wa min hajeng eta tetep tina sawarehna syafaat Kanjeng Nabi syafaatuhu ari syafaatna Kanjeng Nabi piman ka jalma mata anu maot itu jalma bil Madinati di Madinah. Jadi eta mah aya syafaat khusus keur jalma-jalma anu maot di Madinah, tangtunanya maot dina kayaan iman gitu, dina kayaan Islam. Da geuningan aya lah jalma kafir ge anu maot nya musuh-musuh Kanjeng Nabi aya nu maot di Madinah tapi ieu mah khusus keur jalma anu maot di Madinah anu kayaan Islam eta khusus ngengkeun syafaat khusus di Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eta di antara salah sawios syafaat-syafaatna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bentuk-bentukna gitu ya. Tuluna kagok mengke kanu pasal soraga pasal anu anyar gitu. Tuluy nu kudu diyakinkeun teh naon wal jannatu jeung surga wal khuludu jeung kekal atawa jeung langgeng di surga. Wa ru'yatullahi ta'ala jeung ninggal ka Gusti Allah taala fil jannati di sawarga. Heup sakitu nya eta. Terusna wa tu'mina jeung kana yen ngimankeun anjeun bimalaikatillahi ka pirang-pirang malaikatna Allah. Wa rusulihi jeung ka pirang-pirang utusana Allah. Wa kutubihi jeung kana pirang-pirang kitabna Allah. Wabil qadari jeung kana pirang-pirang papasten khairihi alusna itu papasten wasarrihi jeung gorenggna itu papasten. Oge wa anahu sareng sanyanyana Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam khatimun nabiyina eta panutupna pirang-pirang nabi wa sayyidu waladi adama jeung pingpinan atawa dunungan anak Adam tegasna manusia ajmaina tegasna sakabehna. Geusnya jadi minggu hareup urang kana pasal nu anyar yajibu ala kulli muslimin hibdu islamihi. Asup kana bab anu anyar kawajiban pikeun jalma anu muslim kana ngajaga kaislamanana. Itunya wallahu a'lam bishawab ilaihi marji wal ma'ab subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.